wa mina adami jeung eta tina sapalina pirang-pirang adan tata krama alaya anjila arian teu ngaazlu teh jadi nyambut dakar maneh dijianani alaya anjila arian teu nyambut zakar maneh dijianani ya rajul ngaazlu da bala yusarika balikan teu ngalepaskeun maneh ya rajul ila mahal ya arsi angin kana tempatna pepalakan teh jadi kaya rohmi ila mahal ya arsi angin kana tempatna pepalakan bahwa ya mahal ya arsi ar-rohmi eta fi anakan sama inna samatin sepati-pati tina awak-awakan kodaro anu geus mastikeun salung Gusti Allah kawana kana ayatna ieu nasama illa wahya angin jeung ari nasama kainatun eta anu aya atawa tepat sepati-pati tina awakan anu geus dikersakeun ku Allah ayatna wa teh bakal ayat hakaza ye nyakitu seperti pama minna samatin qala ngadau saha Rasulullah sallallahu fa in azala tahlamun ngazlu nyebut dakar maneh di dianan fa in azala tahlamun nyebut dakar maneh di dianan ya Rasul faqadin salata estu ikhtilaf saha al ulama ukirang-kirang ulama fi ibadati dina ngameunang kari azala atau fi azlu wa karohati jeung makruhna ieu azlu ala arba'i mazhabiba netepan kana opat pirang-pirang mazhab ketamine pamin mubihin tapi jama anu ngameunangkeun mutlakon bari mutlak bikulli halin kalawan sakabehna tingkah aya menyebutkeun azlu teh meunang mutlak rek kumaha bae tingkahna wa min muharrimin jeung tiga mengharamkeun bikulli halin kalawan sakabehna tingkah katilu wa min qailin jeung tiga mengucap yahilu hala ieu azlu biridoha kalawan ridona mar'ah wal hadana wala yahilu jeung teu halal ieu azlu deuna ridoha teu kalawan ridona ieu mar'ah tilu kahiji deui wa ka'anna hadzal qaila jeung kaya-kaya saestuna ieu jamu ngucap yuharrimu eta ngaharamkeun hadzal qail al-izaa kana nilaraan duna azli karana arah-arah azlu kaopat wa min qailin jeung tiga ngucap yubahu dimenangkeun ieu azlu fil mamluki di amat anu dimilik duna hurratin teu diawe anu merdeka wasai dari kauna sai indana mengurang saya anna zalika etasna azlu mubahun eta dimenangkeun wa amal karahiyatu jeung anapun ari makruh fa inna ta eta saestuna ieu karahiyatu laku eta diucapkeun ieu karahiyah dinahi tahrimi kana nahi tahrim walinasi jeung nahi tanfi walitar fi fadilati jeung kaniyakeun kautamaan bahwa makruhun awat waria azlu makruhun etawi makruhkeun dia makna salisi kalawan anu katilu teh ayat dan geusna ayat teh azlu tarfu fadilatin ari ningakeun kautamaan kama yuqalu seperti yang diucapkeun naon yuqalu latan yuqalu dimakruhkeun liya qaidi pikeun jama anu sising ke masjid
naon ayat muda yang piping ieu qaid liu kuai naon ayat muda yang piping ieu qaid parigon bari anu nganggur layas pagilu itu katungku ieu qaid bizikrin ku zikir aw salatin atawa salat ayu kau jeung dimakruhkeun li hadir pikeun jam hadir di Makkah negara Makkah mukiman bar mukim di hadir Makkah naon Allah ya hijayah temu haji ya hadir kula sanatina saban-saban tahun wal muradu jeung ari anu dimaksud di hadir karohat haramiyati ku ieu makruh tarku aula eta ninggalkeun anu leuwih utama wal fadilati jeung ninggalkeun kautamaan papat wungkul waza jeung ari ieu murad tabitun etan tetep 5 karana perkara bayanna anu geus martelakeun kuring kana ieu mah naon mina tabirati buktina kautamaan sia waladi yana walima jeung karana perkara ruwiya anu diriwayatkeun ieu mah an nabi ti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam marwiyana inna rajula sajilati lain jami'u etiatin jima ya rajul ahlau kana rajul kabojona alau kabojona rajul tayub tabu tuli dituliskeun lahu pikeun rajul dijimai ku sabab jima na rajul naon ajru waladi zakarin ganjaran budak lalaki qotala anu perang ieu walad fi sabilillah dina bela agama Allah faqutila tuli dipaehan ieu walad wa inama qala jeung pastina ngadawuh Kanjeng Nabi dalika kana itu payuk tabuk li anau ka rajul laulida eta lamun dibere anak laulida eta lamun dibere anak sahalahu pikeun rajul misla hazal waladi kana pantarna ieu anak lakana kayakin kabuktian lau eta pikeun rajul naon ajru tasabumi ganjaran gawe sabab ilai kana ieu hadal walad ma anna Allah ta'ala sarta sepun Allah ta'ala khaliquhu eta zat anu ngadamakeun hadal walad wa mu ieu anu ngarupakeun hadal walad wa muqawwi anu nglaksanakeun kana hadal walad ani kana perang waladi jeung ari perkara ilahi anu dipasrahkeun ka rajul minata samubi buktina gawe sabar faqad fa'alahu tang eta estu geus migawe ieu rajul hukana lagi lagi kata sabu ari gawe sabab nu dipasrahkeun ka rajul itu geus dipigawe ku rajul oh ieu tasabub lagi nah ieu tasabub alwiqu esawiko wazalika jeung ari itu pa'alahu inda innahi eta inanalika nadijakeun mani birohmi inati anakan wa inna maqulna jeung pastina ngucap kuring la karohata lapan la karohata saya makruh eta tetep bimakna tahrimi kalawan makna makruhan tahrim wa tanzih jeung makruh tanzih li anna isbatan nahi karena setuna netepkeun nahi panyegah inna mayumkinu eta pastina kongang ya isbat binasin kunas au yasin atawa ngiaskeun alaman susin karina walana so jeung teu aya nas eta tetep wala asla jeung teu aya asa eta tetep yuqasu anu dikiaskeun ieu ajlu alaihi kana ieu nas balhuna balista eta tetep di dieu balhuna balista eta tetep di dieu dina ajlu
aslun ari asal. Yukosu anu dikiaskeun ieu aslu alai kana asal. Oire asal tarkun nikahi eta ninggalkeun nikah aslan sama sakali. Au tarku jimai atawa ninggalkeun jima ba'da nikah. Au tarku inzali atawa ninggalkeun dijamani ba'da ilaji ina sabada ngasupkeun. Pakullu zalika ari sakabehna itu tarkun nikah, tarku jima ba'da nikah, tarku inzal. Pakullu zalika ari sakabehna itu tarkun nikah, tarku jima, tarku inzal. Tarkun eta ninggalkeun lia afdoli kanu lebih utama. Walaisa sareng teu ieu kullu zalik. Birtika dinahin eta ngalakonan cegah. Ibla parko karena wala parkonya. Wala parko jeung saya dedana eta. Idia waladu karena ari anak yata kawanu eta bakal aya bakal wujud. Eta bakal aya ieu walad diuku inut patiku tumibana timani sirroh minati anakan. Wala jeung tepikeun nutfah arba'atu asbabin ari otpat pirang-pirang sabab. Nikah kai jenikah summa wiko'u summa sobru tulis sobar ila jimat ila inzali lepika bijamani ba'da jimat najina summa wukupu tuluy sisi lian soba supaya yang nisi naon almaniyu mani roh minatanakan wabah dua di asbabi jari sapana jikiran tang sabab akrobu esri deket nimbadin tibatan sanai Pal imkinau ta ari narima kasengga ani robi tinu kaopat. Pal imkinai eta seperti narima kasengga ani salisi tinu katinu. Wakaza jeung seperti imtina ani robi. Asal itu ari katinu kasani eta seperti kedua. Wasani tinu kedua al awali eta seperti Walaysa jeung teu naon hadza ieu azlu. Kal ijhabi eta seperti ngagugurkeun anak. Ngagugurkeun anak wal wa'di jeung ngugul koropes li anna zalika karena itu ijhad jinayatun etana tuan ala mawjudin kana para ayat ya budak budak ayat hasilin anu hasilan walau jaya petikeun ijhad ngagugurkeun anak ayat deui marotibu ari pirang-pirang martabat wa awal marotini wujudi ga ari kawitan pirang-pirang martabatna ayat ayatna anak antakoa eta yang tumibak naon anu tasuci manis roh minati anakan wasang salito dina ima campur ya nutpah dina ilmar ati anak salimani awewe watas ta'idda jeung sakawis ya nutpah liqobuli hayati kana narima hirup wa ifsadu dzalika jeung ari ngaruksak itu nutpah jinayatun eta natuan eta martabatna kawitan martabatna ayat tumibak di mani lalaki dina pi anakan campur jeung mani awewe oge geus siap narima hirup kana narima kana hirup watas ta'idda di komuli hayat tah ngaruksak eta ngahancurkeun ti mani janak natuan pain kana salamun kabuktian ieu nutfah pain sorot kalau menjadi dia nutfah mudghatan eta daging simpel wa alat watan jeung getih simpel kana tah kabuktian naon anjinayatu natuan afhasa eta leuwih banget wa innu piho jeung lamun ditiup pi dina ieu mudghah kadinya naon arruhu angin naon arruh ruh wastawat jeung sampurna naon al hilqatu dadegan awak isdadat tambah naon jinayatu natuan naon ana tapahusan bangetna pamun tapat tapahusi ja ari pamea kana banget pieu jinayatu natuan banget wae natuan ba'da infisali etep na sabanana mati sahayan bairu wa
Wa inna ma kuana jeung pastina ngucap kuring mabda'u sababil wujudi. Lapad mabda'u sababil wujudi ari tempat kawitan sababna aya nina ayat wukuhnya maningi eta tina sakira tumiba namani pirrohin api anakan lamin ayat huruji lain tina sakira keluar gimana nina ilili tina liang ciki wa inna mabuana li anna walada karena setuna anak layu ngaku etan jenama ieu walad min mani ya rajuli tina mani na lalaki wahdahu bari saeji ieu mani ya rajul bal minaz zawjaini balika pisalati jeung pamajikan jami'an mereka kabehna imma minna iboh tina saimani na ya rajul wa ma'iha jeung saimani na mar'ah aw min ma'i atau tina saimani na rajul wa damnya ayat jeung getihan. Olah ada usah ba'du ahli tasrih sapalina ahli martelakeun. Yen namun buat saya itu daging simpel. Tuh laku eta didama ieu mudghah bitakdirillahi kalawan pamasti Allah. Indamnya hayadi tina getihan. Wa inna damma jeung saestuna getih min hatina mudghah. Kalabani eta seperti susu minar rohibi tina susu encer. Tina susu encer. Wa inna nutfatan desa itu nanti mani minar rajul ini laki sartun eta ngajadikeun syarat fi khuturi damnya hayadi dina kintana getihan. Wan iqadi jeung narima ngabundana ieu damnya hayadi. Kalhin pahati seperti usus ngora lil labani pikeun si susu. Idbiha karena kusabab yen pahah yang akidu narima ngabunda naon arro ibu susu anu encer. Wa kaifa kana jeung kumaha bae kabuktian ieu tuh laku tina mudghah tuh laku. Wa kaifa kana jeung kumaha bae kabuktian tuh laku. Pama ulmar ati tarik kaiman awewe ruknun eta ngajadikeun rukun teu in iqadi dina narima ngabunda. Paya jriatu berjalan naon alma ani kaimani dua majra ijabi na tempat ijab wa qabuli jeung qabul. Ya wujudi dina aya al hukmi anu bangsa hukum teu ukurina terasa akan-akanan. Sanilai jeung ijab jeung qabul. Pamana tu saja ma'awjaba anu ijab ieu men. Pamana tu saja ma'awjaba anu ijab ieu men. Tumaroja'a tuluy najaba nyebut kembali. Tumaroja'a tuluy najaba ieu men atau nyebut kembali ieu men. Qabla qabuli samene qabul tetulus layak kuno tah kabuktian ieu men janian tanatuan temenyalahi janian tanatuan ala akdi kana akan natuana bin nakdi ku mudar tengah batasan bin nakdi ku mudar wal pasti jeung ngabedokeun wa mamakana jeung sama kabuktian wa mamajama jeung sama narima kumpul naon al ijabu wal qabulu karena sang kabuktian naon arruju nyambut kembali ba'dauna sabara ijia sama kopan eta ngaleungitkeun wapasan jeung ngabedokeun wakosan jeung megapkeun wa kama anna nutfatan jeung seperti yang saya tunakimani fil faqori anu letak dina tulang tonggong layu taqallaku eta tidak min hatina yen nutfah naon alu anak maka dalika kanyo seperti layu taqallaku ba'da khurujina sabana keluar mina ilili tina yang siki malam jam tajis salagi penarima sampur ieu nutfah kadinya malam jam tajis salagi penarima sampur ieu nutfah bima ilmar ati kana saiman awewe audamiha atau getihna ieu mar'ah fahaza tah ari ieu la yutaqallaku wa etari haza al-qiyasu eta qiyas ajali nu pertela. Kain kulta salam mengucap anjen.
Pailam yakun salamun tekamuktian naon ala azlu makruan eta dimakruhkeun min hayatu innahu tina sakasatuna azlu dapun eta nolak liwujudi wadi kana ayanana wala yakunu tah jauh naon ayu kruha yang dimakruhkeun ya azlu di ajli niati karena arah niat aba isati anu ngajurung alaikan azlu illa yab'atu karena tengah jurung alaikan azlu naon illa niatun niat pasti dasar ruksa tiha anu ada dasar yang niat syai'un ari hiji perkara min syawa'id syirki tina pirang-pirang campuran musyrik al-khafiyyi anu samar. Ma'akulu kuling ucapku. Niatu ari pirang-pirang niat al-ba'isatu anu ngajurung ya teh alal. Alal azli kana azlu khamsatun sayalina. Al-ula ari niat anu kahiji pisaro iri. Terletak di pirang-pirang gondek ke amat alap sukai. Tapi pirang-pirang gondek. Pisarori tapi pirang-pirang gondek. Bahwa jadi ulan. Itu miliki eta ngariksa milik ani hilati tina ruksa. Ruksa nak disi kopya ataki ku ngahak merdeka. Itu wakosdu kata kalinya. Wakos dustibko ia miliki dengan maksud netapkan milik. Netapkan miliknya diparki taki ku tinggal ngamerdekakan. Wadafu asbabi dan hari nolak pirang-pirang sabab nak ata laisa etan terhidap di mana yang disegah naon anu terhidap. Hasaniyatu ari niat anu kadua istimqa'u jamalia mar'ati eta netepkeun kageulisan awe. Wasimaniha jeung lintuhna ieu mar'ah. Siman lamun saminna mentega. Wasimaniha jeung lintuhna ieu mar'ah. Lidawami tamatui karana langgengna ngalapsukan. Istimqa'u wasimqa'u hayatiha jeung netepkeun hirupna ieu mar'ah haupan karna sieun min khotori taqi tina pikarentanen nyeri ngajuru wa istimqa'u jamal ieu mar'ah aya deui laisa eta teu haza man hiyan disegah naon anu teu haza ada istimqa'u teh asali satu ari niat anu katilu al-khaufu eta sieun min kasrati haroji tina loba dosa disabab kasrati auladi ku sabab loba pirang-pirang anak wal ihtirazu diasapkeun kal khauf wal ihtirazu jeung arisa mina hajati tina butuh ila ta'abi kana kepayahan ila kasina kasab padukuli madakhil suwi jeung asup kana pirang-pirang tempat asup kagorengan. Wahada jadi khauf min kasrotil haroj ayat dondai gue rumah ngian etan tadi tegah naon anhu sini ya khauf lain nakakillah haroji karena setuna saltikna dosa mu'inun panulungan ala dini karena agama na'am benar iya gue rumah hijin anhu al-kamalu arika sampurnaan wa fadlu jeung kautamaan fit tawakkuli eta datepna tawakal wa siqati jeung kumanda percaya jeung kumanda didomani lain kana datangwan Allah ayatu qala sekiranya ada Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ma min dabbatin jeung sepati-pati tina gagarematan fil ardi anu tetep di bumi illa 'ala Allahi ang eta mesti kanggo Allah rizquha ari nyarikeun dabbah wala jaroma jeung mistik sanes mistik jeung mistik sajumlahna model lasianan wala jaroma jeung mistik di adalah tabi azlu sukutun ari rag-rag atau gugur ari rag-rag anjarwati kamalitina puncakna kasampurnaan wa tarkul afdali jeung ninggalkeun anu leuwih utama walakin nadru jeung takapina ari lirikan ilal awaqidi eta kana pirang-pirang balukana
Wait dua maliknya ari ngariksa harta bana wadi khoru jeung nyimpen ieu ma kawan sarta kabuk hidul ma munafidun malawanan li tawakkul kana tawakal la naqulu tan tengutapuring innahu raqad innahu sayakun hidul ma manhiyun pencegah naon anu hidul ma Robiatur niat anu kaopat al khaufu eta sieun minal auladi di pirang-pirang anak al inasi pirang-pirang awe pirang-pirang anak awe minal auladi inasi di pirang-pirang anak pirang-pirang awe 5 karena perkara ya fakidu anu nekanikeun ieu rajua min tajwidina fi tajwidina dia nikahkeun ka auladi inas kabeh mina ma'aroti buktina kasasanan kamakanat seperti yang kebuktian iya maharroh min adati arabi etatin adatna urang Arab di kotlihim dinamai hana iya Arab kabeh al inasa kapirang-pirang alewe kapirang-pirang pahala niatun pasidatun pahala atau ya robiah niat robiah pahala atau niat robiah niatun eta niat pasidatun anu ruksak lawan taroka lamun ninggalkeun ieu rajul bisa babinya ku sababna ieu niat robiah aslani kaikan asanika au aslawi ko atau asanawiko asima dosa dirojul dia kusabab dia niat robiah labi tarjin likai lain kusabab niatkeun nikah walwati diniatkeun wati maka hanya seperti tarjin nikah bil ajrina ajlu wa fasadu jeung ari karuksakan fi ma tiko dia ma'aroti dinekankeun sakad fi sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadu eta leuwih banget hari karuksakan dina nekankeun cacat dina Rasul eta banget wa yunazzalu jeung ditempatkeun ieu rajul manzilat amra'atina tempat ditinggal awewe tarokat ninggalkeun ieu imro'ah anikah kanikah istinkapan paran hari makan sendah min ayya luwaha dina yen ngaluhuran kamarah saha rajulun laki pakanat tatasabbahu birrijali pakanat tuluy kabuktian ieu mar'ah tatasabbahu eta nyaruaan ieu mar'ah birrijali kaping laki wala tarji'un jeung teu balik naon al-karohatu makruh ila aini tarkin nikah kana zati anu niatkeun nikah al-qamisu ari niat anu kalimat antam tanya eta yen ari makasenda salamaratu awewe lita azuzia karena gumede tengarasa muaya lita azuzia karena gumede namarah wa mubalaghatiha jeung muaratkeun mar'ah bin nadhafati dalam bersih wa taruzi jeung ngariksa dina toaki dina nyarinya juru wa nipasi jeung nipas warodo jeung nyusuan wa kana jeung kabuktian naon dalika itu mubalaghatiha bin nadhafah adat nisa il khawariji eta adatna pirang-pirang awewe pirang-pirang kaum khawarij limu balong batina karena muhara dari nisa il khawariji kabeh istimal yamiyahi dina make pirang-pirang sai hatta kunna sehingga kabuktian ieu nisa il khawariji kabeh doena eta ngodoan ieu nisa il khawariji kabeh sholawati ayyamil haid kana pirang-pirang salat dina pirang-pirang poyan haid wala yadkhuna jeung teu tehara jeung teu asup ieu nisa il khawariji kabeh al-khala'a ajamban kawese illa uratan ai pirang-pirang tapananjang Fahadhi ta'ari adatu nisa il khawarij adatu nisa il khawarij bid'atun eta bid'ah tu khalifu anu nyulayaan ieu bid'ah as-sunnata kana sunnah pahya niatun fasidasun pahya atau khamisah niat kalimat
Ayat rokomisah niatun eta niat fasidat rusak. Wasa danat jeung mentaidin sahawainatun awewe anu saidi min hunna isapalina nisayal khawarin kabeh ala aisyata kasiti aisyah warana lamma qadimat samangsa datang ya lamma qadimat samangsa datang ya Aisyah al-Basrata kana gambar Basrah abdina ya dan falam ta'dan kulit penyidinan ya Aisyah laha wahidah fayakunu al-qasdu wa al-fasida duna mannya wiladati. Fayakunu atau kemungkinan naon al-qasdu pemaksudan wa tegasna qasdu al-fasida penuruksak duna mannya wiladati lain indah najuru. Fain kuasa sareng ngucapkan dia. Pakon pola tegasna dausan Nabi sallallahu masa jamak karo kauniakeun ieu man anikah mukhaffafa nyali karena nikah sieun ka kulawarga palaesa selain ieu man minna eta tirasna umat kami mutak kitu talatan kalawan 3 kali kudu tah mutak kuring pal azlu tari azlu katar nikah eta saperti nikah wa qaulu jar dawuhan kanjeng Nabi layasan minna lapan layasan minna aya lain sa kagesna teu ieu man muafiqon eta anu matukan lana muafiqon eta matukan lana ka kami matukan ala sunnatina kana sunnah kami wa tariqatina jeung paya kami wa sunnatuna jadi sunnah kami fi luar afdali eta mindawe anu leuwih utama Pain itu tak telah mengucapkan jen. Pakon kola saya tulisnya da'u kanjeng Nabi SAW fil azli dina mertelakeun azli. Zaka al-wa'dul khofiyu. Zaka hari itu azli al-wa'du eta ngubur koropes. Al-khofiyu anu samar. Wa qura'an jeung maca kanjeng Nabi wa idza mau'udatu kana ayat wa idza mau'udatu. Wa idza mau'udatu jeung di mana-mana ditanya budak awe anu dikubur koropes suilat tegasna ditanya ieu mau'udah wa za jeung ari ieu hadis zakat dan hadis sesuai etatna kitab sahih pain kuata kuana tang mutafsir Wapi suai dia etetna kitab soeh ayat bendei ahbarun ari pirang-pirang hadis soeh dan soeh bil ibahati dan mertelakeun ngamenangkeun wa qaulu jar dawuhan kanjeng Nabi al-wa'du khofi walapan al-wa'du khofi ka qauli eta saperti dawuhan kanjeng Nabi asyiru khofi lapan asyiru khofi wa zalika jaritu qauluhu al-wa'du khofi yujibu eta ngamistikeun ieu zalik karohatan kana makruh la tahriman tekan haram. Pain kuat tak mutak kanjen. Pakon pola saya tulisnya ada usaha Ibnu Abbas al-aslu wa al-wa'dul asbaru. Al-azlu ari azlu wa etri azlu al-wa'du etna ngubur koropes al-asbaru al-rilati. Fa inna mamnu wujuduhu bihi kuwa al-mau'udatu subro. Fa inna mamnu'ah karena saya tuna perkara anu dicegah wujuduhu anu ari ayana mamnu bihi etapui azlu kuwa etari mamnu fa inna mamnu'ah wujuduhu anu ayana mamnu bihi etapui azlu wa tarimamnu al mau'udatu eta budak anu diburu korobes eta budak awe anu diburu korobes as-sugro lebih kain kuata tadi kuana tamu tapri hadza kiasun minhu lidafnya wujudi ala qatihi hadza arihi kawa Ibnu Abbas mana eta al-azlu wa al-wa'du aswaran
Haza ari kau kiasun etang nyaskeun minuti Ibnu Abbas lidapnya wujudi kana nolak aya dikiaskeun ala qati kana menggatkeun wujud. Oh ya kiasun eta kias doipun lemah. Walidalika jeung karitu kiasun doi an karaukan inkar karitu kiasun minhu kias Ibnu Abbas. Walidalika jeung kiasun doi an karau inkar karitu kiasun minhu alaihi ka Ibnu Abbas sa aliyun sina ali anu lama samau sama ping ieu ali ku ka Ibnu Abbas. Qala nadauh ali wala takunu jeung teu kabuktian naon mauudatun budak awewe maksudna umumnya naon mauudatun budak anu gugur koropes illa ba'da sab'in angin eta dina sabada 7 tingkatan ay ba'da ukhra sab'atu atwarin ay ba'da ukhra tegasna eratna sebenarnya sejen sab'atu atwarin ari 7 pirang-pirang tingkatan wa ta'ala jeung mata ieu ali al ayata kan ayat al waridatang datang ti atwaril hilafati dina mertelakeun ayat datang ti atwaril hilafati dina mertelakeun pirang-pirang tingkatan kejadian awal pirang-pirang tingkatan kejadian awal waya jadi ayatul waridah qaulu ta'ala eta daun Allah ta'ala wala qad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin wala qad khalaqna jeung yakin itu besadama kami al insana ka manusia min sulalatin tina asikna min tinin tina tanah salita tina tanah tsumma ja'alnahu tuluy ngajadikeun kami ka insan nutfatan kana simani di qararin dina tempat tetap makinin di qararin dina tempat tetap makinin anu parimpen ila qaulina tikanon Allah summa ansha'nahu khalqan akhar summa ansha'nahu tuluy ngabijiekeun kami ka insan khalqan bari makhluk akhar sajen aya nafana tegasna niup kami pilih insan ar-ruha kana ruh kumatala tuluy madai ali kaulahu ta'ala kadaun Allah ta'ala dia ayat di anatna ayat wa idza mau'udatu surat lapan wa idza mau'udatu wa idza mau'udatu jeung di mana ditanya budak awe dikubur koropes suilat pada ditanya di mau'udah wa idza nador kajen di mana ningali anjeun ilama kana perkara qadam nahu anu geus ngalakeun kuring kana ieu mah histori kiasi dina kias wal itibari jeung ngalapi tutur doharota pertela laka ka anjeun naon tapawutu mansibi aliyin beda-beda martabatna beda ali wa bi Abbasin jeung Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Allah anu mati ali jeung Ibnu Abbas ila haudi dina teuleum teh dina mendalami ila qaudi dina teuleum dina mendalami ala ma'ani kana pirang-pirang makna wadarati ulumi jeung mangyan pirang-pirang ilmu kaifa kumaha wa fil mutafaqi jeung eta tetep dina hadis ditipakeun naon alaihi al siswaina kitab sahih an Jabirin katam fi Jabir anau arif sayyiduna Jabir qala eta Jabir kuna bukti urang serea nak zilu eta nyabut karena mehdi mani urang serea ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu barari Qur'an yang zilu ada turun di Qur'an nah kala azlu wa fi lafzin akhara jeung ada tetep lapon sajen kunna rapan kunna bukti urang serea nak zilu eta nyabut karena mehdi mani urang serea pabalago tulis tepi naon dalika itu kunna na zilu Nabi Allah kana bin Allah sallallahu
Salam yanha nak tulis penyegah kanjeng Nabi nak kaurang saya. Tapi jeung ada tetap yang muttafaq alaih. Yang tetap yang muttafaq alaih ayat bendai an Jabirin katam piti Jabir anahu arwin Jabir kola etang Jabir. Inna rajulan senjelaki atta eta datang ya rajulan Rasulullah salam pakun ucap rajulan. Inna li saya punya eta pikeun kuring jariatan aya amat. Kuring teh boga amat. Iya anu ari jariyah khodimatuna eta laden awewe urang sadaya. Wasafiyatuna jeung awewe anu tukang nyebor urang sadaya. Pinakli dina kebon korma. Wana jadi kuring atupu eta ngureuing kuring alaiha kan jariyah. Wa jeung dikangewa kuring antah mila kana yen reuneuh ieu jariyah. Pakola kuring ngadau kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Izia anha insita izia kudu ngazlu nyebutakan dijeman izia kudu ngazlu anjeun anak tidariyah insita lamun karep anjeun ayeuna kalakuan jeung tingkah saya tia eta batada sang kajariyah naon mah perkara kudiro dipastikeun ieu mak lah pikeun jariyah. Pala bisa tulis cicing sa ar-rajul ma dina waktu sa'a anu ngarsakeun sallallahu Gusti Allah. Iki tunjukkan ka Rasulullah. Summa atau tuluy datang irajul ka kanjeng Nabi. Pakola tuluy ngucap rajul inna jariyata saytun amat pada hamalat eta turuna jariyah. Pakola tuluy ngadawuh kanjeng Nabi. Kodok tu tugas ucap kami. Saya pihak, kalapa saya pihak bakal datang kajariyah naon mak perkara kudiro dipastikan ieu mak ngapikeun jariyah. Kullu zalika fi sahihain. Kullu zalika ari sakabehna itu hadis fi sahihain eta kitab sahih. Al-Hadiyah Asyara hari al-11 fi adab bil wiladati sabla martalakeun pirang-pirang adab tata krama najuru. Wa ya jadi adab bil wiladah khamsatun lima. Al-awwal parigina Allah yakturo eta yang henteu teh ulah. Allah yakturo eta yang teu loba naon parhubunganna di jalma bizakari ku anak lalaki. Wa husnuhu jeung prihatinna jalma bil unta ku anak awewe. Ulah kasida bungana kupeda boga budak lalaki. Sedih prihatin lamun boga budak awewe. Painau karang sigama lah jadi eta penyawa sigama al-fairat takana kehalusan mau pikeun sigama. Di ayyima dinumana ieu zakar jeung unsa. Pakam tah pirang-pirang min sahibi mimpi jama anu ngabogaan budak lalaki. Ya tamanna anu ngarep-ngarep ieu sahib. Ala yakuna kana yen teu kabuktian ieu itenin. Lau eta pikeun sahib. Au ya tamanna atawa ngarep-ngarep ieu sahib. Ayyakuna kana yen kabuktian ngaranna ieu walad. Bintan eta anak awewe. Balik salamatu min hunna aksaru. Balik salamatu balik tarika salamatan min hunna aksar. Balik salamatu balik kali keselamatan min hunna itu inas ternyata anak awet. Inas kami aksaru esen juga. Wasawabu jari ganjaran sihina itu inas kami ansalu selalu gede. Kola perantosna daukan jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Man saja kana anu kabuktian law eta pikeun men saha ibnatun anak awe Adaba tuluy nguruk kata drama ieu man haka ibnah sana tuluy ngaluskeun ieu man tak dibah kana nguruk drama ibnah wa goda jeung mere kanaran ieu man haka ibnah sana tuluy ngaluskeun ieu man goda kana kadara ibnah was magonya jeung nyampurna keun ieu man alaiha ka ibnah ina nikmati tina nikmat allati anu asbabu geus nyampurna keun sallallahu Gusti Allah alaika man kana kabuktian ieu ibnah lahu pikeun man may manatan eta kaberkahan kana sahmi ibnah lahu pikeun man may manatan eta kaberkahan maksudna eta ibnah teh jadi kaberkahan pikeun man wa may sarotan jeung kagampangan minan nari tina neraka ila jannati kana surga. Waqala jeung daun sa Ibnu Abbasin radhiyallahu qala parantos daun saha Rasulullah sallam ma hite min adin tijame yudriku anu mangnian ieu ahad ibnatain ka anak awe dua paing sinu kuli ngaluskeun ieu ahad ilaihi ma ka ibnatain ma kana perkara sohibatahu anu ngarejengan ieu ibnatain kana emak illa anu kholata aina subkeun ieu ibnatain hu ka ahad jannata kana surga. Waqala dengan daun sah anasun qala sanu asalan man saja kana anu kabuktian awe eta pikeun man sahidatan anak awe dua au tani atau dulur awe dua pasana tuluy ngaluskeun ieu man ilahi maka ibnatani ma kana perkara sahibatahu anu ngarejengan ibnatani kana emat kuntu tah bukti kami anak tegesna kami wahwa jeung man fil jannati eta tetep di surga kahataeni saperti ieu curug jeung gagangkung. Waqala jeung ngadaung sa anasun qala sallam man saja makoroja anu kaluar ieu man ila sukin ka hiji pasar min aswaq ya muslimina tin sapalina pirang-pirang pasarna Islam kami pasar tuluy meuli ieu man saean kana hiji perkara pahamalau tuluy mawa ieu man ukana saean ila bayati ka imana man pakosok tuluy nangtukeun ieu man bihi kusaean al inasa ka pirang-pirang anak awe duna dzukuri ka pirang-pirang anak laki nazara tang ningali sallallahu Gusti Allah ilaika man wa man saja man nazara ang ningali sallallahu Gusti Allah ilaika man lam yu'adzibhu ta'mu'anyiksa Allahu kaman ningali ka rahmat lam yu'adzibhu ta'mu'anyiksa Allahu kaman wa anasin jeung tampiti anak sekolah sallam man saja mas amala anu mawa ieu man torpatan kana balanjaan minasuki di pasar ila nyali ka kulawargana men paka annama hamala sakaya-kaya pasti nama wa ieu man ilaihim ka nya kabeh sodakotan kana sodako hatta yado'aha penyeneun nadeun tamarna hasan penyeneun ieu man kana sodako fihim dinya kabeh wal yabda jeung kudu ngamimitian ieu man bil inasi kapirang-pirang anak awe qobla dzukuri samana pirang-pirang anak lalaki painau karna saestuna kalakuan jeung tingkah man eta sahaja parroha anu ngabungaskeun ieu man unta ka anak awe paka annama baka tah kaya pastina teurik ieu man min qasyatillah tina ararasieun ku Allah wa man jeung sahaja baka anu teurik ieu man min khasyati dinarasin ku Allah haramatan haramkeun sallallahu Gusti Allah badanau kana baraman haram nari kana neraka angkeun sim kuring mah budak teh wungkul boga hiji ge umurna nepi ka 4 tahun karang 2 bulan galalaki teh
Wa qala jeung ngadawu Abu Hurairah qala ngadawu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man saja makana anu kabuktian mau eta pikeun iman naon salatu banatin tilu pirang-pirang anak awe au akhawatin jadi salatu akhawatin au akhawatin atawa pirang-pirang dulur awe pas sobar tulis sobar ieu man ala la wa ihinna ala la wa ihinna kana kapayahanana ieu salatu banat wa darra ihinna jeung kamadaratan ieu salatu banat ada kalau tanya subken ka mansa Allah Gusti Allah ajannata kana surga bifadli rahmati ku kaunggulan rahmatna Allah iyahunna kaitu salatu banat kami bahwa ucap saharubin lagi wasintani jeung dua anak awewe ya Rasulullah qala ngadaukan jeung Nabi wasintani jeung dua anak awewe faqala ucap saha laki au wahidatun atau hiji anak awewe faqala ngadaukan jeung Nabi wa wahidatun jeung hiji anak awewe al-adabu tsani ari adab sapa yang kedua ayu azana eta yang diazanan naon fi udunya waladi ina tapiana budak ayu azana eta yang diazanan naon fi udunya waladi ina tapiana budak rawa ngariwayatkeun sa Rofi an abi katampit ti bapana Rofi qala ngadaung abi Kawaya tu ningali kuring an-nabiya ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan azana etu nazanan kanjeng Nabi fi udunya hasani dina setiana Hasan. Hina waladatu dina waktu ngajurukeun ka Hasan saha Fatimah tu Siti Fatimah wa anha. Waruwiya jeung diriwayatkeun an Nabi ti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naon anausatun kanjeng Nabi qala eta ngadawu kanjeng Nabi. Man saja mulida anu dijurukeun atawa dilahirkeun lau pikeun man saha mauludun budak dijurukeun fa azana tuluy azan ieu man di uduni dina sapiana ieu maulud ayumna anu katu wa qoma jeung qomat ieu man di uduni dina sapiana ieu maulud ayusro anu kengka dupiat ditolak anhu di maulud naon sibyani curi kunti karena cidungna pirang-pirang mudah curi kunti wa yusabu jeung disunatkeun naon ayyulah pinuhu yang murukan ieu nas kabe karena maulud yang murukan ieu nas kanu maulud awalan tilaki lisani dina kawitan dari mengucap dina kawitan dari mengucap lisana maulud murukan la ilaha illallah apa la ilaha illallah liyakuna supaya kebuktian naon dalika itu la ilaha illallah awwala hadithi eta panggelana caritaanna ieu maulud wal hitanu jeung ari disunatan yaumasab ya yaumis sabina kana katujuh waroda eta datang di kalon mertelakeun hitan waroda eta datang di kalon mertelakeun hitan naon al-khabar hadis al-adabu salisu ari adam satnak batilu antusamiyahi eta yang ngaranan anjeun wu kamaulud isman kalawan ngaran hasan alus padalika ari itu antusamiyahi min hakya waladi eta tidak hakna anak hak anak
anu ngajadikeun kewajiban anu indung bapana. Pakola dengan salam tidak sama itu di mana-mana ngaranan aranjeun kabeh ta'abdidu tang kudu make lapad abdu aranjeun kabeh ta'abdidu tang kudu make lapad abdu aranjeun kabeh Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrasyad. Wa qala jeung adawu Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Aya nama Abdu teh geus teu diparake. Abdurrahim lah cenah ngaran kolot. Ahabbul asma'i ilallahi Abdullahi wa Abdurrahman. Ahabbul asma'i ari pangleuwih dipikaresepna pirang-pirang ngaran ilallahi mungu Allah Abdullahi eta Abdullah wa Abdurrahman jeung Abdurrahman. Waqala jeung adauh Kanjeng Nabi kamu kudu ngaranan aranjeun kabeh bismi ku ngaran kami wala takannu jeung ulah gawe kunyah kenyian alam kunyah wala takannu jeung ulah gawe kunyah aranjeun kami dikunyati ku kunyah kami kan ai Kanjeng Nabi tegaduh putra Qasim Aba Qasim eta mah ulah Kola ngadahu sal ulama'u pirang-pirang ulama. Karena kabuktian naon zalika itu wala takannu fi asrihi eta tetep dina zamana Kanjeng Nabi SAW. Karena kabuktian Kanjeng Nabi yunada eta digero Kanjeng Nabi. Ya Aba Qasimi ni Aba Qasim wal anak jeung ari ayeuna palabaksa eta teu aya madarat eta teu naon lah dingaranan ku Aba Qasim naam bener ieu labaksa la yujma'u maksudna mah ulah dikumpulkeun la yujma'u ulah dikumpulkeun naon baena ismi antarana jenengan Kanjeng Nabi wa kunyati dan kunyahna Kanjeng Nabi. Wakor kolak dengan tugas ngadau Kanjeng Salam la tajma'u ulah ngumpulkeun aranjeun kami dayana ismi antarna ngaran kami wa kunyati jeung kunyah kami. Wakila jeung diucapkeun naon inna hadza. Inna hadza saytuna ieu la tajma'u bayana ismi wa kunyati. Aya deui karena eta kabuktian ieu hadza fi hayati eta tetep dina hirup jumenengna fi hayati eta dina hirupna Kanjeng Nabi jumenengna Kanjeng Nabi ieu teh wasumia nya ieu teh wasumia jeung dingaranan salilati Aba Isa ka Aba Isa. Pakola tuling ada Kanjeng Nabi alaihi salam. Inna Isa la aba lahu. Inna Isa jeung Nabi Isa la aba eta teh aya bapa eta ngaupikeun Isa. Payu prau atuh dimakruhkeun naon dalika itu summiya rajulun Aba Isa. Wasiktu jeung ari budak karuron yang bagi eta penting naon ayu sama yang dengaran ayu itu Qala nadau sah Abdurrahman ibnu Yazid bin Muawiyah. Abdurrahman bin Yazid bin Muawiyah balagwane tapi kakuring naon anak sikto saya sudah budak karuran yusarihu eta bakal ngagorowok maka ngagorowok bakal ngagerok
yusarihu eta bakal ngagorowok ieu sikto yauma kiamati dina poe kiamat waroa abdi jasa tukang bapana ieu sikto payakul utab sikto anta ari anjeun doya kami eta ngamarekeun anjeun kakuring wa tarok tani jeung ninggalkeun anjeun kakuring la isma daya ngaran tasmipikeun kuring. Papola tuling ngadaun sa Umar bin Abdul Aziz. Aya Pak kumaha? Kumaha di ngaranan sikto. Aya Pak kumaha wa qul la yudro. Jeung terkadang teu dikanyaokeun naon anau saestuna sikto gulamun eta budak lalaki. Gulamun eta budak lalaki aw jariyatun atawa budak sawewe. Pakola telinga daun Rami Abdurrahman mina asma'i eta tina sapalina pirang-pirang ngaran ma ari ngaran ya juma'uhuma anu ngumpulkeun ieu ma umma ka ieu gulam jeung jariyah ka hamzata saperti hamzah wa imarota jeung imaro wa tolhata jeung tolha utbata jeung utbah jadi ku muannas majazi gitu. Wakola jeung ngadawa salam yenakum saeun aranjeun kabeh kudu aona eta bakal digero anjeun kabeh yaumul kiamat eta kiamat di asmaikum ku pirang-pirang ngaran aranjeun kabeh wa asma'i abaikum jeung pirang-pirang ngaran pirang-pirang bapa aranjeun kabeh pasino atuh kudu nganguskeun aranjeun kabeh asma'akum kana pirang-pirang ngaran aranjeun kabeh. Waman jeung sajama anak anu kabuktian lau tetikeun men naon ismun ngaran yukrau au dipikang wali ismun yusabu tah disunatkeun naon tabdilu ngaganti kana ismun boga ngaran aduh goreng pisan ngaran teh sunat direhab diganti Abdallah ngaganti saha Rasulullah SAW Isma Asi kana ngaran as di Abdillahi ku Abdullah. Wakana jeung kabuktian naon ismu Zainab ngaran Zainab barota eta barro. Asana ngaran Zainab teh barro. Pakola tuluy ngadawuh Kanjeng Nabi alaihi salam. Tuzaki ngalem ieu barroh nafsa kana awakna barroh pasama tuluy ngaranan Kanjeng Nabi ka barroh Zainab kana Zainab wa qadza wauda annahyu fi tasmiyati aflaha wa yasara wa nafiin wa barakata wa kaza jeung wa kadzalika jeung seperti yuk kanan wa kadzalika jeung nyakitu saperti yustahabbu tabdiluhu waroda datang naon annahyu nyegah fi tasmiyati afla dina ngaranan afla wa yasaro jeung yasar wa nafiin jeung nafi wa barakata jeung barakah ya naukar setuna kalakuan jeung tingkah yupolu eta bakal diusapkeun naon asamma barakatun lapan asamma barakatun asamma nah eta tadi tidak tempat barakatun ari kaberkahan bae pun ucapkeun naon la apan la teu aya Ar-Rabi'u arifopatna al-aqiqatu eta akikah. Anil zakari ti budak laki bisa tadayani kedua domba. Wani unsa jeung ti budak awe bisa tin kuji domba. Wala ba'sa jeung teu aya madarat eta tetep bisa si kuji domba. Zakaron eta lalaki kana pamuktian ieu maulud. Au unsa atawa awewe. Warawat dengan riwayat cerita Aisyah anak Rasulullah SAW kana Rasulullah SAW
amaro etna marentah Rasulullah fil gulami di budak lalaki ayu ako kana yen di akekahan ieu gulam ayu ako kana yen di akekahan ieu gulam bisa tayani kedua domba mukafi atayani anu nyaruaan duanana calu wapil jariyati jeung di anak awe bisa pil ieu domba waruhiya jeung diriwayatkeun naon anau saestuna kanjeng Nabi ako eta ngaakekahan kanjeng Nabi anu hasan tiasan bisa timuji dongma wa hadza jeung ari annahu haqqo hadis teh dari annahu haqqo ruhsatun eta kamurahan fi isori dina ngalap cukup ala wahidatin kana doma nu sahiji wa qala serngadaeukeun salam ma'al gulami adalah tetap sarta budak lalaki afiqatu ari akekah na gulam pa'ahriku atuh kudu ngotorkeun aranjeun kabeh anhu tigulam daman kana getih ieu teh wa amitu ieu mah wa amtibu wa amitu jeung kudu ngaleungitkeun aranjeun kabeh anhu tigulam al aza kana kokotor wa minas sunnati jeung eta kana sunnah ayat tasodako arian nyodako keun si jalme biwazni sahrihi kalawan satimbang rambutna ieu maulud sodako keun zahaban kana emas au fiddotan atawa kana perak Fakor waroda datang pilih ayat tasodako naon khobarun hadis. Hadisnya anau saya gunakan yang assalam amaro etamarentah kami Nabi Fatimah kasiti Fatimah anha yauma sabi Husainin dina poean katujuh nasira Husain marentah antuhalliko muhallikina ruusakum antu haliko kana yen nyukuran ieu Fatimah sa'au kana rambutna Husain wa tatasaddaqo jeung nyodakokeun ieu Fatimah bizinati sa'ri kalawan satimbang rambutna Husain nyodakokeun fiddotan kana perak jadi kan Nabi pernah marentah ka Siti Fatimah dina poean ka-7 si Husain ya sok Fatimah rambut Husain cukuran. Tuluy timbang eta rambut teh timbang rambut. Sabaraha gram. Sok tah nyodakokeun perak satimbang eta rambut. Qolat ngadauh saha Aisyatu radhiyallahu layuk saru ulah dipetahkeun li akikoti pikeun akekah naon azmun tulang jadi tulang akekah ulah dipepeskeun kumaha tu eta tina bubukuan-bubukuanana we dilesotkeun al-khamisun paling mana tahnik ya nama masdar natanya ayuhan nikahu eta yen ngalewekan ieu si jalma uka maulud ayuhan nikahu eta yen ngalewekan ieu si jalma uka maulud ditamarin ku korma garing aw halawatin atawa amis-amis Warwiya niwetkeun an Asma'a binti Abi Bakrin katampiti Asma putra istri Abu Bakar oh iya tete ayatna ibu bapaknya di kieu nya Warwiya niwetkeun naon an Asma'a binti Abi Bakrin katampiti Asma putra Abu Bakar
Raja berdoa ke Allah anu mati ya Asma jeung Abu Bakar. Qalat kadang Asma. Waladtu ngajurukeun kuring atawa ngalahirkeun kuring. Abdullah bin Zubair ka Abdullah bin Zubair di Kuba di tanah Kuba. Cuma ataitu tuluy datang kuring di kalawan mawa Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu tulineun kuring muka Abdullah fi hujrihi dina lahunana atana ti pangkuanana fi hujrina lahunana Rasulullah sumada'a tuluy mundut kamenta sumada'a tuluy mundut Rasulullah bitamratin kana korma garing pamadogo tuluy nyapek tengunya tuluy nyapek Rasulullah kana tamro summa tapala pipihi summa tapala tuluy ngaludahkeun Rasulullah pipihi na cangkemna Abdullah pakana atuh kabuktian naon awal sain pangeulana perkara dakhala anu asup yese jaupahu kana beuteungna Abdullah roeko Rasulullah sallam eta tidur salam Tumma anna kau tuluy ngalewekan Rasulullah ka Abdullah bitamratil kormagari. Tumma tuluy ngaduakeun Rasulullah lau ka Abdullah. Wa barroka jeung ngaduakeun berkah. Wa barroka jeung ngaduakeun berkah Rasulullah alaika Abdullah. Wa kana jeung kabuktian Abdullah awwala maulidin eta pangheulana budak lahirkeun. Ulidang dilahirkan dia maulud fil Islamina Islam. Paparihu, parihaya bro. Paparihu tuli bunga ada mah. Ieu ahli Islam kabeh di Abdullah. Farhan kawan bunga sadidan banget. Ya naon para ahli Islam kabeh kila etritapkeun laum kali Islam kabeh naon ibna Yahuda. Naon ibna Yahuda. Inna Yahuda saya tunap perang-perang kafir Yahudi kau saharatum eta etu nyihir. Ya Yahuda hukum karanjeun kabeh pala yuladu tuluy moal dibere anak sahalakum pikeun aranjeun kabeh. Asalnya saru angka 12-na ditolaki eta penolak. Wal yaklam. Jeung kudu nyaupkeun isi jalan anau kana tolak mubahun eta dimenangkeun walak teu tolak abwadul mubahati eta pangleuwih dipikang ewakna pirang-pirang dimenangkeun ilallah taala mungguh Allah taala wa inna ma yakunu jeung pasina kabuktian ieu tolak mubahan eta dimenangkeun di dalam yakun di mana-mana teu kabuktian fi eta ieu tolak naon idaun milaraan dia batil kalamatan. Wa Muhammad sallallahu jeung samangsa nolak yarajuhu wa amarah. Faqad azaha pastimilaraan yarajuha amarah. Wala yubahu jeung teu dimenangkeun naon ida ul ghairi milaraan kajan sajan. Illa bi jinayatin angin ku sabab natuan min janibiya fi arah-arahna ieu mar'ah. Au bi dororatin atau ku sabab kamadaratan min janibi tiarana ieu rajul. Jema ilakna sanes naon gitu ilanya pan kasebut kemilaraan kapamajikan dan ilah bijinayatin minjani biha jadinya au biratin ada kemadaratan minjani bi karana rajul qala parantosna dawu sallallahu taala Gusti Allah taala Pain atau nakum talamun turut ieu nisa kabeh kum ka aranjeun kabeh pala tablau taulah nyupri aranjeun kabeh alaihinna pala tablau taulah nyupri aranjeun kabeh alaihinna ngelehkeun nisa kabeh sabilan kana jalan hayalat taklubu tegas taulah nyupri aranjeun kabeh hayalatan kana rekadaya lieu piroki pikeunnya Wain karihan jela boy nikahnya wa kamar asabu bapana rojul falayut polikna kudu nolak ya rojul kamar
Ola ngadaw sa Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Karena pembuktian tahti eta tetap dina bawahan kuring jadi bojo. Karena pembuktian tahti eta dina bawahan kuring sa imraatun ya awe uhibbuha anu mika cinta kuring ka imro'ah. Wakana jeung pembuktian sa abi bapak kuring ya rawa eta mika ngewa ya abi ka imro'ah. Wa ya'muruni jeung marengka ya abi mika kuring ditolak ya kanolak na imro'ah. Paroja tuluy rempugan teh musyawarah gitu. Paroja tuluy rempugan kuring atau musyawarah kuring. Rasulullah sallallahu alaihi papola tuluy ngadaw kanjeng Nabi ya ibna Umar Ibnu Umar talik kunulak anjeun imro'ataka ka awewe anjeun. Pada ariye tolik imro'ataka kita dauhan kanjeng Nabi. Tolik imro'ataka ya dulu eta rukeun ihaza ala anna haqqal walidi kana cenah hak bapak muqaddamun rilakeun. Ala anna haqqal kana hak bapak bukan rilakeun. Walakin walidin jeung tetep dina ari bapak ya rawa eta mikang ngewa ieu walid ka imro'ah. Lali guardin lain karena pemaksudan fasidin ruksa. Misli Umar pantasnya Umar. Wamama adat dan sama pemilaraan ya imro'ah zawajah kasalatina imro'ah wabadat jeung goreng omong ya mar'ah. Ala ahli ka'alina zawaji. Paya tari mar'ah jinayatun eta anu berdosa. Natuan anu berdosa. Wa kadzalika jeung nyakitu sabarati makanat saya asal huluki apa silatan dini wa kadzalika jeung nyakitu sabarati pahya janiyatun mama kana sama yumar asai akal huluki akan goreng budi pekertina apa sidat tadi atau rusak agamana. Qala ngadaul sa Ibnu Mas'ud fi qauli ta'ala Allah. Wala yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Wala yakhrujna jeung ulah keluar ieu nisa kabeh. Illa ayyatina amian ngalakonan ya nisa kambing dipaisakin kana kagorengan mubayyinat anu pertela sanes anu martelakeun mubayyinat anu pertela mahma badat samangsa goreng omong ieu mar'ah ala ahli ka ahlina rajul wa azat jeung milara ieu mar'ah zawja kasalatina mar'ah paya bahwa tari azat paisatun eta kagorengan wa hadza urida bihi fil iddati Wahada sarang ari ye qali ta'ala kana fi walayah hujna. Wahada sarang ari ye walayah hujna. Ulah kaluarna awe. Urida eta dimaksud naon bihi ieu hadza. Bila iddah tina iddah. Lianahu karena saya stuna iya hadza walayah rujuna tanbihun eta ngalingan alamak maksud
Pain kana dilamun kabuktian naon al-azza milaraan minaz zauji eta pisalati fala eta meunang pikeun mar'ah antar tadiya arian nebus ieu mar'ah dibagi malingku masrakeun harta banda. Ayu kau jeung dimakruhkeun li rajul pikeun laki naon ayyakuda yen nyopot ieu rajul min hati mar'ah akaro kana li loba mimma tibatan perkara atau anu mere ieu rajul. Paina zalika kana ayyakuda ihjapun eta ngamadaratkeun biha kamar'ah wa tahamulun jeung nanggung kamadaratan alaya kamar'ah wa tijaratun jeung dagang ala budhi kana budhi pargi qala ngadawu Allah taala fala junaha alaihima fi mabtadat bi pala junahata saya dosa etat alaihi makaya rajul jeung mar'ah bima dina perkara ittadat anu nebus ieu mar'ah bi ku ieu man faraddu ma aqadzathu pamadunahu lahikun biar tidai faraddu ma ta ari ngabalikeun perkara aqadzathu anu nyokot ieu mar'ah kana me Tamas tuluy perkara dunahi anu sanapeun ieu ma akhadzathu laikun anu pantes biar didai kana laikun anu pantes biar didai kana tetebus. Bayan salat kalau minta ieu mar'ah apalah kok kana ditolak di beuri mak basin teu kalawan madarat mak zaidah. Di beuri mak basin teu madarat Paya terima akimatun eta awe anu berdosa. Wala pada dosa salam ayyuma mro'atin ari sabai awe. Salat eta menta ye imro'ah zawja kasalat imro'ah tolak wakan ditolak na imro'ah min gori mabak sin tina madarat lam tarih samuangan se muangambung. Samuangan se ieu mar'ah ro'yata jannati kana ambe surga. Wafilat bin akhirat dan adalah dalam sedang pajannatu alapan pajannatu dari surga alanya kaimro'ah haramun etahan wafilat bin akhirat dan adalah sedang anau arifetuna kanjana salam kola etang adau kanjana nabi wal muhtaliatu hunna al munafiqatu wal muhtaliatu dia ari pirang-pirang awewe anu tampak hulu narina hulu kunna eta ri muhtaliat al munafiqatu eta pirang-pirang awewe anu munafik summa yura'i tuli kudu ngariksa saha anjawaju salati pitolaki nolak arba'ata umurin kana opat pirang-pirang perkara al awal kaya gina ayu talikwa eta yang nolak ieu jawanya kamar'ah jawanya kamar api tuhrin dina suci lam yujami'a anu tengah jima iya jawanya kamar ah piring tuhrin lainna tolako kal nolak siya dina waktu head awit turi adalah suci alladhi anu jama ngajima iya jawati na iya ladhi tuhri bitiyun ot eta tolak bitni haramun haram wain kana jeung sanajan kabuktian ieu tolak wasian pentumiban paling kana biasanya yang dia tolak siahen wasian akan penyibat lima karena perkara dia nanti tolak siahen minta pilih indati bukti ngalilakeun indah alaya kamar paling salah salamun mingga bagi zawaj zalika kana itu tolak siahen paling yuroji hak tak kudu ngarujuk ieu zawaj kamar Tolakon olah Sayyidul Wara Ibnu Umar zawajat ka komen Ibnu Umar pilaya di dalamnya. Apalah kuling ada kanjeng Nabi sallallahu li Umaro ka bapak nanya. Li Umaro tidak Umar. Mur kudu maren ka anjeun. Ka Ibnu Umar. Mur kudu maren ka anjeun ka Ibnu Umar. Pala yuraji'a kudu ngarujuk ya Ibnu Umar. Ka zawajatahu. Hatta pura dengan suci ia jauh tahu sumata hido tulihan ia jauh tahu sumata pura tulis suci jauh tahu summa in saat tulis lamun Arab ya Ibnu Umar tolak watan olak ya Ibnu Umar hak jauh tahu
Pain saja lamun karep Ibnu Umar amsaka tangasar Ibnu Umar hakan zawjatahu fatilka al iddatu allati amarallahu amar Allah ayu taliko laha anisa fatilka hari itu hatta taburo summa tahido al iddatu eta iddah allati anu amaro marenta sang Allah ayu taliko kana yen nolak ieu zaun laha karana ieu lati lati anu Allah nasang Allah ayu taliko kana yen nolak zaun laha karana lati nolak anisa kapiraga awe. Wa inama amarahu jeung pastina marentahkan jeung Nabi ka Ibnu Umar disobri kana sobar ba'da rojhatina sabaraha ngarujuk pastina marentahkan jeung Nabi ka Ibnu Umar kana sobar ba'da yang ngarujuk sobar tungroyani dina 2 bulan li Allah takuna supaya teu kabuktian naon maksud tadi dimaksud ngarujuk atau lako eta nolak pakatungkeun asa negaruana ayat tasiro eta yang ngalap cukup atau ngabungkuakeun dia jawaje ala taqatin kanolak wahidatun saidi ala yajma'u aturan ngumpulkeun ieu jawab baina salasi antara tolak tilu li anna taqat al saidi ba'da idah tupidu eta medah dari taqaidah al maqsuda dimaksud banyak tapi di jengala faedah ia kawan di kuyat tokoh faedah arrojaat kana ngarujuk inna dima lamun alangsa ia kawan arujukna pia indahna gerak indah wata jadi tak di atas arrojaat wata gidani kajeng sana hanya risa yen aroda lamun ngamaksud ia kawan hanya nyari sana tak ada indah wa idza talaqa jeung di mana nolak ieu zawj salasan kalawan tolak tilu ubamana di masa terkadang nalang saya zawj paya taju atuni kabutuh ieu zawj ila ayat tazawwaja kana yen ngawin ka imro'ah saha muhalilun muhalya jalan menyelang wa ila sabri jeung butuh kana sobar mudah kana waktu wa aqdul muhalil jeung ari akadna muhalil manhyun eta dicegah naon anu teh aqdul muhalil wa yakunu jeung kabuktian saha wa ieu zawj asai ngalakukeun teh ya aqdul muhalil hakikatna summa yakunu tuli kabuktian naon kabuatan zawj mu'allaqan eta ditantekeun bi zawjati awari kana pamajikan jeung sejen wa tatmiki jeung nolak aya goyah WRT ini nggak maksud gurih dan jauh datang ini nggak maksud gurih jauh datang mali tak pemajikannya apa yang namanya muhalia ba'da an-zuwija tidak sabada yang dikawinkan ia muhalia min huti zawaj summa yuritu tuluy ngawaris naon dalika itu tolak salah tanfiron kana ngaburkeun dina zaujati di pamajikan wa kullu dalika dari sakabena itu nadimah samratul jami eta buahna ngumpulkeun tolak eta buahna ngumpulkeun tolak wa fil wahidati jeung eta terdapat sahibi ipayatur ari kacukupan fil maksud min dari madurin tiran tegalawan dipikarentan walastu jeung teu kuring aku eta ngucap kuring Adam ari ngumpulkeun tolak haramun eta haram lakin nau tetap dina jampu makruhun eta dimakruhkeun dia mani kuya pirang-pirang makna teh latea wani dina maksud guring dia karohati ku karohah tar tahu kana ninggalkeun zawaj an nadro kana mikir linasi kana awak menjawab
asal satuna ayat talap topa eta yen ngalus-ngalus edawan pita aluli dinanyian alasan nyen alasan bitakliknya kanolakna imro'ah min guerita nitin tina kalawan ngerasan omongan dengan ngerasan waspi papin jeung hitung-hitung hina ayan altopa bitakliknya watapli dikonya jeung ngaluskeun hatena itmar'ah dihadiatin ku hadiah haluskeun ku hadiah ala sabili imta'i atepan sanggapan ngabubungah atau ngabungahkeun wal jabri jeung nambah ngaluskeun hatena imro'ah ku hadiah atepan ka ngabubungah wal jabri jeung nambah 5 kana perkara faja'a anu nganyarikeun ieu zawajha kamar'ah di kuliah emak min azal piroki buktina pilara ditirak buktina pilara ditirak qala wasallam wa mati'uhunna wa mati'u jeung kudu ngabubungah ngaranjeun kabeh hunna kanisa kabeh wa dalika yaitu inta tengah bubungah wajibun eta wajib mahma lam yusamma sanang satu disebut lahap pikeun mar'ah naon mahrun mas kawin pi aslin nikah asa nikah kana kabuktian saha Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mitlakon eta anu loba nolakna wa min kahan jeung anu loba nikahna wa wajah jeung madep teh datang wa wajah jeung madep Hasan zata yaumin dina hiji poe ba'do ashabi kasapalina pirang-pirang batur Hasan datangna litolak imro'atani karena nolak 2 awewe min nisai tisapalina pirang-pirang Hasan waqala jeung ucap Hasan kasahai ka ba'do ashab ucap Hasan kudu ngucap anjeun lahuma ka imro'atain ihtada apa ihtada kudu gawe iddah anjeun duaan ihtada kudu gawe iddah duaan wa maroj marentai Hasan huka ba'du ashab aya depa kana yen mikeun ieu ba'du ashab ila kulli wahidatin kasaban-saban al-sayyid mikeun asarota alafi iramin kana 10 pirang-pirang ribu dirham kapala ulin gawe ieu ba'du ashab Kalam maroja'a sama sabalik ieu ba'du ashab ilaika Hasan qala Hasan maza palata maza arinawan palata eta minggawe ieu imro'atayan qala ngucap ba'du ashab amma ihdahuma anapun ari salah saingina ieu imro'atayan panakasat ta eta nungkulkeun ieu ihda rosa kana sirana ihda watana kasat jeung jungkir ieu ihda wa amal akharu jeung anapun ari ana sejen pabakat ta eta cerik ieu ukhra wan tahabat jeung jejerita ieu ukhra wasamma tuha jeung pingkurnya ka ukhra taqulu ngucap ieu ukhra mata'un qalilun min habibin mufarikin ari ieu tanu mana tanu 10.000 dirham azza ari ieu
mataun mereka mah haza mataun gitu na ayakeun mah kitu mataun qalilun ari ieu eta banda anu saeutik ari ieu eta banda saeutik ngan habibin tika kasih mufariki anu mirah patroko tuluy nungkulkeun sira Hasan wa tarhaman jeung kawula Hasan la ka ukhra pokon tapasan lao kuntu lamun bukti kuring murojian eta anu ngarujuk imro'atan kaiji awewe ba'dama paroktuha dina sabadayan mak masaria dina sabadayan mira kuring hakau ka imro'ah paroja tuha yakin ngarujuk kuring ka imro'ah wadakola jeung asup saha al-salatan data yang menyipwe ala Abdurrahman bin Harsi Abdurrahman bin Harsi bin Hisam Abdurrahman bin Harsi bin Hisam Fakihil Madinati anu jadi ahli fikih negara Madinah waroisya jeung kepala kepimpinan waroisya jeung kepala Madinah walam yakun jeung teu kabuktian teu aya lahu eta pikeun Abdurrahman dia maina tina gambar Madinah saha nadirun anu mantaran teu aya anu mantaran di Madinah ka Abdurrahman wa bihi sareng ku Abdurrahman dorobat nyeun atana pingadama al masalah kana peribahasa saha Aisyatu Siti Aisyah ayatu qolat segala Aisyah lao lam asir lamun teu lempang kuring masiri seperti lempangna kuring zalika ka itu Basrah ka negara Basrah lakana sahayakin kabuktian ieu lamun teu lempang kuring seperti lempangna kuring ka itu negara Basrah lakana sayakin lam asir Abba etala jika surat wilayah mungguh kuring min ayakuna tibatan yang kabuktian li etapikeun kuring naon sitata asaro 15 naonana zikron sebutanana atau picaritaanana sebutanana min Rasulullah sallallahu min ayakuna li sitata asaro zikron wasalam sebutannya mislah Abdurrahman bin Harsi anu seperti Abdurrahman bin Harsi bin Hisam pada kola tuluy asub alaihi ka Abdurrahman saha ala Hasan tuluy asub ka Hasan tibayati di bujimana Abdurrahman Paldo mau tuluy ngagungkeun Hasan Abdurrahman wadalah saujing adieukeun ya Abdurrahman uka Hasan di majlis di tempat diukna Abdurrahman pokona Abdurrahman ala arsata nahan tengutus anjeun ilaya kakuring pakuntu tabaka bukti kuring pakuntu tah bukti kuring aji uka eka bakal datang kuring ka kanjeun ne atuh sumping nyalira henteu ngutus ja minusane da kuring rek datang ieu pakola pinucap Hasan al hajatu lana al hajatu ada pangabutuh lana eta pikeun kuring anu butuhna ya kuring mata kuring udah datang langsung Kola ngucap Abdurrahman wa ma hiya wa ma jeung eta naon hiya ari hajat kola ngadaw Hasan di suka datang kuring ka anjeun
khotiban dari anu ngalamar ibnataka ka anak awe anjeun pa rokok tuluy nunggulkeun sirah Abdurrahman tumaropa tuluy nyangkapkeun ya Abdurrahman rosau kana sirah Abdurrahman wa qala jeung dawuh Abdurrahman wallahi demi Allah ma teu aya ala wajhil ardi eta tetep dina luhureun permukaan bumi ma teu aya ala wajhil ardi eta luhureun permukaan bumi ahadun jama yang si anu lempang ieu ahad alaiha luhureun ardi ahadna a'azzu anu leuwih mulia alaiya mungguh kuring minta tibatan anjeun demi Allah teu aya di luhureun permukaan bumi hiji jama nu lempang di permukaan bumi nu leuwih mulia mungguh kuring tibatan anjeun walakin naka jeung tapina anjeun taklamu eta nyaho anjeun annabnati kana saestuna anak awe kuring bid'atun eta sajuz sebagian bid'atun eta sajuz minni dikuring yasu uni nyusahkeun ka kuring naon ma perkara yasu uha an nyusahkeun ieu emah ka ibnati waya suruni jeung ngabungahkeun ka kuring naon ma perkara yasuruha anu ngabungahkeun ieu emah ka ibnati wangka jadi anjeun mitlakun loba nolak nah utahok tulisieun kuring antu talikoha kana ye nolak anjeun haka ibnati pain pata jeung lamun migawe anjeun migawe nolak qasitu tahsieun kuring ayat tagoyaro kana yen barobah naon qalbi hate kuring ti mahabbatika dinamika cinta ka anjeun wa qawu dimika wah kuring ayat tagoyaro kana yen barobah naon qalbi hate kuring alaika ka anjeun panta sari anjeun bid'atun eta sajuz min Rasulullah sallam terasalan pair sarota talamun janji anjeun nyaratkeun teh. Pair sarota talamun nyaratkeun anjeun atawa janji anjeun. Allah tutolikoha kana yen teu nolak, moal nolak Allah tutolikoha kana yen teu nolak anjeun hata ibnati dawaitu ka kangawinkeun kuring ka anjeun. Sok wae mah janji nya. Lamun anjeun moal nolak kok anak anak kuring kami dikah rek dikawinkeun jawan suka pasa kata tuluy rete sahasan wa koma jeung nantung ieu hasan wa kharaja jeung kaluar ieu hasan rete nangtung kaluar rete wa qala jeung ada usaha ba'du ahli bayatihi sapalihna ahli imahna Abdurrahman ke ba'du ahli bayatihi sami tuhu muting kuring huka Hasan wa bari Hasan yaqulu yang si eta lempang Hasan wa yaqulu jeung ucap Hasan kieu pokna teh ma aroda Abdurrahmani illa ayyaj'ala ibnatahu ukon fi unuki ma'aroda dengan maksud Abdurrahman illa ayyaj'ala an yang ngajadikeun Abdurrahman ibnatahu ka anak Abdurrahman ukon kana kong orong atawa kang kalung fi unuki na punduk kuring maksudna menjadi kabeungbeut pakana jeung kabuktian sa aliun tina ali anu yajaru eta bosen ieu ali min kasroti tapliki tiara loba nolak Hasan tidak
Ali ngaraos bosen. Kopeda Sina Hasan sering katina nolak istri. Pakana tuluy kabuktian ieu Ali. Ya sabiru eta sasadu ieu Ali minhu ya Hasan. Sasaduna halamina lueureun mimbar. Wa yaqulu jeung daung Ali ihut bana Ali. Inna Hasanan mitlakun palatan fihuhu. Inna Hasan mitlakun eta anu loba nolakna. Palatan fihu aturan nikahkeun aranjeun kamu ka Hasan. Kadenya di Singalawar entong tong dikawinkeun. Hatta koma sehingga nangtung sarojul nyelaki min hamdana ikobila hamdan. Pakola tuli mengucap rajul. Wallahi demi Allah, ya aminin lanun kihannahu. Yakin bakal nikah dan saya tuna orang Korea. Rupa Hasan. Lanun kihannahu. Yakin bakal nikah dan saya orang Korea. Rupa Hasan. Maka perkara apa? Sa'a anu karab di Hasan. Pain ahabba salam menikah dengan Hasan. Amsaka sangat para Hasan. Pain sa'a lamun karab di Hasan. Taroka taninga dengan Hasan. Pasarro tuluy ngabungahkeun. Naon zalika itu qala wallahi nyata ucapan rajul ti urang Hamdan. Pasarro tuluy ngabungahkeun naon zalika itu qala wallahi aliyan kasina Ali. Wa qala jeung dawuh Ali. Lau kuntu bawaban ala babi jannatin lakutu li hamdana udkhuli bisalami. Lau kuntu lamun bukti kami bawaban eta tukang jaga lawang. Lau kuntu lamun bukti kami bawaban eta tukang jaga lawang ala babi jannati dina pintu surga. Lakutu yakin ngucap kami li hamdana ka urang Hamdan apabila Hamdan teh li hamdana ka apabila Hamdan udkhuli ngapa udkhuli kudu asup anjeun asup ka surga bisalamin kalawan kasalamatan. Wahaza sarang Arya qala wallahi ucapan rajul qala wallahi tanbihun tan ari cek Hasan Presiden Ali mah nya Presiden Ali disebut bana awas ya nya Hasan teh loba nolakna ulah dipikahkeun tadi di Singalamar aya cek rajul teh orang Hamdan. Demi Allah, amin. Abdi sadaya mah bade nikahkeun ka Hasan. Ka istri ka karep. Lamun cintaeun Hasan da dikakara ieu payanten jadi pamajikan. Lamun karep ka pemenatna ditinggalkeun tebogoheun mah. Waza jari qala wallahi tanbihun eta ngalingan. Ala annaman kana saestuna jama to anak anu nyata di man fi habibi di kakasina man habibna min alin buktina ali wa waladin jeung anak binau hayain kusawarna dikaeraeun palayan bayi tah teu pantes naon ayyuwa faqo yen disarwaan diketukan nya saha alaihi ieu men. Pahadi muwafaqatu tah ari ieu muwafaqah metukan qobihatun et goreng. Wa bali adabu balik tadi ada dakrama al mukhalafatu et nyulayaan. Ma'am kana salagi kongang ieu mukhalafah. Adinya ma'am kana salagi kongang ieu mukhalafah. Fa inna zalika karena mukhalafah asaru eta leuwih ngabungahkeun li qabi kana men. Wa awfaqu jeung leuwih metukan dari nyarwaan libatini da'ihi
Wa pakoja lagi metukan libat ini dahi kana jero penyakit men kana jero penyakit men wal qasdu min hadza bayanu anna talaqo mubahun wal qasdu jeung ari anu dimaksud wal qasdu dimaksud min hadza ina ieu qala wallahi bayan anna talaqo eta martalakeun saestuna nolak mubahun eta dimeunangkeun wa qad wa'ada jeung estu janji sallallahu Gusti Allah al-gina kana sugih pil-piropi dina mirat wan nikahi jeung dina nikah jami'an bari sakabehna faqala kulingan dawuh Allah dina nikah wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih haditsna wallahu wasi'un alim wa ankihu jeung kudu nikahkeun aranjeun kabeh al ayama kapirang-pirang jalma anu lagas minkum tisabna aranjeun kabeh wasolihina diatapkeun kana ayam wasolihina jeung kajama anu soleh kabeh walusane min ibadikum ti pirang-pirang abdi aranjeun kabeh wa imaikum jeung pirang-pirang amat aranjeun kabeh iya kunu lamun kabuktian ieu ayam kabeh fuqara eta pirang fakir yughnihim asana mah agna yugni kulantaran dijawab sukun pikeun yana yugnihim tah nyugikeun ka ayama kabeh sallallahu Gusti Allah min palitina nugrah Allah wa qala jeung adaung Allah jangan nirat ini subhanahu bangatna Allah wa ta'ala Allah wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa iya tafarraqo jalamun papisah ieu rajul jeung mar'ah yugni tabaka nyugikeun sallallahu Gusti Allah kulan kana saban-saban saeji kasaban-saban saeji min saati tina kajemaran Allah arobna papatna ala yufsia ya ada bana dia ada bana sabar nikah ala yufsia eta yang tengah masurkeun ala yufsia eta yang tengah masurkeun ieu zawaj sirroha kana rahasiana mar'ah la tengah masurkeun pitolak Allah wala jeung teu maksudkeun indah nikah Pakor waroda sudah datang fi isa isirin nisa'i dina ngamasurkeun rahasia pirang-pirang awe fil khobari soida hadis anu sahih naon wahidun an taman azimun anu gede. Jadi jang lalaki ulah ngamasurkeun rahasia awewe. Keur dina nolakna atunya kudu nikahna. Karena sajeronika dicaritakeun kagorengan lalaki rahasia wah kena subhanallah beda kebokian jabatna pemugana gede pabalindingan ulah awewe nya kitu deui wayur wa jeung diriwayatkeun an ba'di sholihina tisapalena jeung soleh kami naon annau sakuna ba'di sholihin aroda eta ngamakli ba'di sholihin tola komroatin kana nolak jawe
Papila tuli diucapkeun lau ka ba'dis sholihin naon ma lapatna. Mari naon allazi eta perkara yari buka anu ngamang-mangkeun ieu lazi ka anjeun ieu di imro'ah pakola tuluy ngucap ba'dis sholihin. Al-aqilu ari jalma boga akal layatiku eta cara ngabuka maksudna cara ngaruksa. Layatiku eta cara ngabuka keun ieu asya. Satro imroati kana tutup kawiran maksudnya. Satro imroati kana tutup awena ieu asya. Palamma tolak kasamang sanolak ieu ba'dus sholihin ha imroatin kila tah diucapkeun lau ka ba'dus sholihin naon 585 karana naon tolak tah nolak anjeun ha ka imroatin olah ngucap ba'dus sholihin ma li walimroatin gueri ma teu aya li eta tetep pikeun kuring walimroatin jeung pikeun awewe ma teu aya li eta pikeun kuring walimroatin jeung pikeun awewe saha goeri salian ti kuring apa mah kuring we jeung awewe itu maksudna ma teu aya li eta pikeun kuring walimroatin jeung pikeun awewe saha goeri ti kuring. Mari bedakeun ieu mah hubungan kuring jeung awewe. Fahada bayanu ma alal saoji. Fahada ari ieu bayanu mazkur. Bayanu mazkur. Bayanu ma eta mertelakeun perkara alal saoji anu mesti kasalaki.